bayangkeun sabaraha ratus derajat kan Allah. Tapi aya nu unik deui. Aya nu langkung derajatna tibatan nu kaing musibah. Naon? Sabar karena taat. Naon sabar karena taat teh? Urang keur daek ibadah ya teh. Keur daek berjamaah di masjid, keur daek ngaos di kapangaosan. Nah, ieu teh masih kurang teh di badai istiqomah tanapi henteu ieu teh keur diuji ku Gusti Allah teh. Mimiti pengajian pinuh masjid teh. Oh, hiji-hiji nunutan eureun libur. Eureun libur. Eta teh ujian di Gusti Allah. Mimiti mah rajin berjamaah, pinuh masjid teh. Mimiti nuntutan eueuh. Teh isi teh diuji Gusti Allah teh. Nah, anjeun masih kene daek istiqomah, teu dina ibadah ka Gusti Allah gitu. Jalmi anu sabar dina kaayaan dina itaat ka Gusti Allah, maka pahala teh langkung sae agung tibatan pahala sabar tina musibah. Sabaraha cenah musibah eta jalmi nu sobat tina taat saur Kangjeng Rasul dipasang 600 derajat. Anu mana 600 derajat teh sanes antara langit sareng bumi, tapi antara ujung lapis langit ka bumi ka handap sareng aras sadarajatna teh kitu. Saur Kangjeng 600 bagi jalmi anu sabar taat nu mawi awis pisan. Taat teh. Hayang taat teh sasebat pisan. Bapak ngaos teas gaduh nadar di dieu ngaosna teh. Kinten-kinten rek ngaos ka Masjid Al Munawwar teh rek sabaraha minggu sakali. Abdi mah rek saminggu sakali. Alhamdulillah. Abdi rek sabulan sakali. Alhamdulillah sakitu abdi ngaji. Ngan ulah teh sataun sakali we da lieur ngade eta malaikat nyatatkeunana geuning. Tah, urang teh aya kayakinan, aya tekad rek ngaji moal eureun. Kajenting saminggu sakali rek diparakatkeun dina malam minggu mah. Rek ngaos ta eta teh ku Allah teh ku malaikat teh tos dicatetkeun jalmi gaduh nadar. Eta jalmi teh gaduh nadar kawajiban ngalaksanakeunana, maka eta jalmi keur berjuang di jalan Allah. Lamun maut syahid. Naudzubillah tapi nya urang teh tengah urang rek ngaos malam minggon. Dina hiji waktos urang teh angkat dinten Senin dan sadia ka pasar Tongeng. Ka pasar Tongeng urang meser di pasar Tongeng jajan, kana meser acuk, meser naon di pasar Tongeng. Panarongeng pengen itu kan pasar Tongeng mah. Narongeng bari balanja menawar. Pas nuju nongeng kitu urang teh cengkat ti dagor, leutuk we maot urang teh. Jigana teh urang teh maot keur dagang meser itu eta da meser balanja urang teh. Padahal di bayaran Allah mah eta jalmi maut syahid. Nambet maut syahid pan tadi. Urang paratos gaduh niat moal eureun ngaji dina naon? Malam minggu, dina saminggu sakali. Jadi setiap dinten teh ku malaikatna dicatatkeun sebagai jalmi pejuang anu nganadarkeun ngaos unggal dinten. Gitu. Jadi komo deui lamun niat ngaos unggal dinten. Ku saminggon sakali ge tos kitu dicatatkeun geletuk dina kayan gaduh nadar, gaduh tekad moal eureun ngaji tah eta tos dicatatkeun maot teh syahid. Jiga nama teu perang di jalan Allah, jiga nama jeung biasa-biasa wae tapi kene Gusti Allah teh gaduh maot pahala syahid. Tah eta paling awis nama memperjuangkeun taat teh dina istiqomah napa? Sanes ibadah dina seueurna ibadah anu paling abot dina